Daftar naon sia teh? Mang daftarkeun Mang Dawala. Urang aya kawin. Kawin ka saha sia teh? Kawin ka putri. Itu nu keur disaemarakeun. Ai kitu? Nya pangdaftarkeun saemara teh bebas saha wae urang mana wae bangsa naon, sanajan budak angon. Asa bisa ngelehkeun pati eta bakal jadi minantu raja Mang Dawala. Meni keur dieu sa otak teh. Sing mikir sia teh. Mikir naon menang mikir teh ge. Yeuh, cing ukur kakujur. Itu teh putri raja anu salilana diogok ku harta kakayaan. Sia datang ti kampung bari jeung heurepakeun pungsat bihandeuk ragap teu aya. Bari jeung rurupaan teu sarua jeung batur sia teh. Hayang pecet deui. Mun ka entog pantas sia mah. Cing tong sok kitu. Da hayang atuh kuring ge bogoh. Bogoh ka putri ngan kuring mengukur ka kuyur. Nalipak maneh hartina teh. Maca kana kaayaan yeuh sanggup marabanana sia lalawara teuing. Mang Dawala tulungan Mang Dawala pangdaftarkeun Mang Dawala. Hayang modar. Hah? Jago-jago teh dararatang ka dieu eueuh nu menge deuleu. Raja-raja teh lain jelema samanea. Hayang leuwih pasiksa. Pangdaftarkeun Mang Dawala tulungan Mang Dawala. Uy hayang kawin. Ari hayang mah normal. Dewek teu nyarek aya hayang mah. Manusiawi tah mah. Hegae ai bogoh mah. Ngan sia ngadon sasara koyor. Awewe teu kapimilih hayang sia paeh jadi siit.